sanes waktu panginten jisim abdi ka dieu deui. Mangga agan. Mangga. Lan mangga. Oh, sumuhun. Yang tuturkeun deweknya. Nya nuturkeun bapa mah nuturkeun ucing. Mangga agan, mangga semang. Lapur mun jangan. Purwa apa tuh? Sabar wae. Cing salamet semang. Geuning. Ulah agan. Cing salamet. Oh, amin agan amin. Noi bapak sugan derek mere ka aing nya. Tah nu kitu. Naon tah? Jelema penjilat nu kitu tah. Tangan yang di atas itu lebih baik tangan yang di bawah. Beres. Mentong putapenta. Gawe heula. Sin. Urusan gaji mana nuturkeun penting digawe heula. Karya heula. Dan memeh ieu kana budu teh naon teh? Neteh. Waya kana sain teh ieu kana budu heula lin. Beres. Ngabdi heula urang teh saacana urang meunang pamere ti batur teh. Cing daekan ulah waka nyebut pedit ke batur teh. Eta. Ieu mah kanu bunghar jur pedit we. Ai manehna pedit. Koret digawe. Coba pedit tanaga, coba lamun eta tanah anu boga imah anu beunghar teh koret jukutna. Runtahna kunukeun. Da moal pedit moal anu beunghar ge. Nya. Pada permios agan abi teh. Oh mangga. Nu dikantun agan di cing salamet. Nya. Amin. Nu ngantun oge abdi kitu cing salamet. Amin. Salamet teh. Pokona mah sakali salamet tetep salametnya kan? Iya. Lan? Iya. Mohon. Enji katu. Ke heula. Da abdi mah urang Sunda ai urang Sunda mah nete taraje nin sakamalan nyung silari mapai bukti disebatna malapah gedang. Atana pingin tep seureuh. Mipit kedah hamid nyala kedah bebeja undur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Iya. Alus. Da abdi mah alus wae. Beres. Nyanji ke heula. Geningan saparantosna di pikiran ku api sanaos bari jeung perang ti hotat oge da geningan ari nu dagang mah aya wae agan. Seueur. Aya wae udah. Ya aya dan usaha sumuhun. Rupi-rupi teh nu dagang teh kupat tahu, aya baso, nya da meureun sarua moal payu. Pamuhun. Jadi kumaha tuh? Kumaha naon? Nya teh nu dagang. Nyaan tapi cenah dagang. Menyepu syarat dicarek. Sanes sok kageruan kalbi teh mang cepot. Raosan ieu kupat tahu. Oh. Nya atuh asaan we aya tita asaan mah. Semua da atos di asaan teh minta dibayar teh. Nya da batur teh di modalan. Modalan atuh. Mun da abdi teh gaduh artos atuh kumaha? Atuh usaha kawas batur. Cing rajin. Naon we kumaha? Cing daek. Atuh mati aing mah euy. Agan abdi mah bari toplak we kan. Ada wakca we agan teu ngartos mah. Naon? Bari nambut artos kan. Nah atuh lain ngomong mohon izin agan abdi nyungkeun mah ieu mah namut tah. Abdi mah moal nyungkeun izin. Namut teh lah. Namut sabaraha ngijeumna? Samikeun ning sidawala. Sidawala teh 50.000, 100 200.000 demi Allah tah. Aya sih. Juri kena duit mah apa? Iya, aya ieu. 200 mohon ieu. 120 pot. Sawi sangan cekap alhamdulillah. Alhamdulillah sakieu cekap milik abdi sakieu. Mohon. Sabaraha eta kan? 120. Heuh, mohon kan. Ira abdi ka dieu deui. Masia we ka dieu deui iraha. Mun bisa mah sia mah tong ka dieu deui mun bisa mah. Sanes eta ngabantun anu sakirangna.
nyokot sakurangna Kumaha teh? kurang naon ieu teh pangintenakan teh teh gangguan semetan ka abdi 80 aing boga hutang tuh agan mah hilap nya malum na tos kolot atuh keke 80 kumaha sia teh hutang aing apa abdi teh namun teh sabaraha 200 agan aya 120 rupiah 120 karena 200 kirangna sabaraha 80 tuh gini eta diangkat ku agan ira bade mayar ka abdi kekenal lieur ieu teh aya nu nginjem saha mun anu namut mah abdi tah nu boga hutang mah nu nginjem di mana ge eta ge leres nanging aduh kurang ieu kan pernah aduh agan teh kumaha apaan agan abdi teh namut sabaraha 200 agan aya 120 berarti kirangna 80 tuh gini kira bade mayar ka abdi engal sanesna naon agan bisi kacarak maut Nah, tetes sak. nah jadi aing nu boga hutang ieu teh kadekeun setan 120 Ini lihat 120 kadekeun nu 120 kadekeun maksudna kadekeun sawe cekap akan sakieu cekap Di penta deui. sieun teh dipikeun deui aing euy kadekeun isi pajarkeun aing teu ridho nya aing ieu memang aya 120 nya da mangga nah atuh embung maku aing jang kadekeun jang nun agan beres, Wan. Jadi siwa. aduh punten kan Jadi lapor tuh. nah tak kalakuan si cepot anger we nepi ka kitu pek Ridho Semar Ridho cepot pek mere da kau lagi heureuy cimangpaat eta duit ulah nepi ke jadi ganyelan dina mangpaatkeunana Oh, Panawa Kurawa mudah-mudahan dua nana gecing ditetapkan dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala pek dipal. Tahun dua. Hai. Turun Syah. Turun. Aing can anggeus turun. Kadiekeun duit. Naon sia teh? Eta duit kadiekeun. Eta 120 kadiekeun. Bagian aing da sia mumul. Eta teh meunang nginyeum. Heuh wayahna ku sia bayar. Oh nya siapa tuh kayak gitu mah? Nya ai bapak naon turun-turun we. Cicik mundur musiana. Naon Pak? Hai, turun. Hai. Turun. Kabina-bina turun, hai. Kadon tatae kadon tangga kalapa mana teh? Lain, situ lain. Diuk. Turun. Resin rada kepaening dewa lomong surdi tikaya. Aduh. Ulah janji ini teh. Anyir. Gelo papai. Janji ini sia. Naon eta Kakang Semar teh? Yeuh. Wah selesai teh. Nah naonna sih teh make jeung mere baju sagala rupa naon maksudna sia teh condong ka Panawa sanajan aing ngajedog di Panawa tapi aing teu ridho dewa naon teh mihak ka sebelah pihak kudu adil sia jadi dewa teh goblok ai aduh ieu mah otipati bakating ku binga heuh sanajan bunga tapi ulah nyirikeun teuing sia kumaha lamun katingali ku batur kudu netra jadi dewa teh kabina-bina teuing eueuh keadilan nyaan bapak aing sanajan eta dunungan anu diberena tapi teh hayangeun dunungan dibere kitu wae mah nya belakang. disangka bapak Mata kakolotan.
Monggo dicium, monggo utah, Deng. Homo deui sia aing kadenge sia rek lalajo di luhur anu dianti-anti ku sia. Loh. Aing ge apa? Karena anak Surya. Surya anak aing. Berarti aing ka akarna teh incu. Anjir ari abi anak naon? Anak ucing sia mah. Paingan jiga. Cicing atuh cicing. Ai. Panawa Arjuna eta dipikanya aku Indra. Surya jeung Indra kade ulah pipilueun sia. Pipilueun antara Indra jeung Surya wayahna sia. Ku sia kudu carek. Kadenge we ku aing dewa jeung dewa Parasya. Kadenge we ku aing dewa jeung dewa Dodal Parasya. Aing init ka sawarga, dieudeuk-eudeuk sawarga ku aing sia. Tade dewa Uya. Di demo ku aing sia lamun sia salaku dewa, salaku wakil rakyat dendek topi. Teu hayang aing ngadenge wakil rakyat dendek topi. Lamun geus kajedog di luhur kabeh jadi rakyat sia. Lepaskeun partai sia, lamun sia geus kajedog di luhur, lepaskeun partai sia, ulah condong ka partai mana, tapi demi rakyat demi bangsa. Kadenge we condong ditongtak ku aing sia. Wah, beres wah. Sae mangga Kakang Semar. Init sae mangga. Kadenge sia dewa Parasya aing init ka luhur. Dihancurkeun sawarga ku aing sia. Cenah eureun sia jadi pamimpin teh ku aing. Jadi wakil rakyat teh didudut ku aing sia. Mangga Kakang Semar mangga. Init sae mangga. Init mangga. Init sae mangga. Init sae mangga Kakang Semar. Init sae mangga Kakang. Innalillahi. Nah, si edan. Subhanallah sugan terek mihak Bapak dewek Loh. Nya eta. cicing nama bener di Panawa tapi gener keadilan mah bener deuleu euy. Laras. Teu hayangeun dunungan menang gara-gara licik. Laras. Dah mudah-mudahan pamimpin ayeuna teh kada ritu jiga Bapak aing. Picontoeun Semar. Loyu jeung di dieu nyaeta Yayasan Semar Sakti Sejahtera anu bakal jadi nyitak jelema-jelema anu araradil. Mudah-mudahan ieu Yayasan Semar Sakti bakal mencitak sumber daya manusia anu bener-bener adil palamarta. Amin. Mereka kepok kabeh keprok lah saware-saware. Mereka tinggali kompakna. Ya. Mun teu henteu jeung teu kudu dikeprokan lain japati bari ge. Alah. Yang. Doakeun dewek rek perang ieu nya. Pidoana we ti sararea. Pada halu mampas sadayana. Tuturkeun aing et malang Kakang Bima.
gamelan kawi kang yeyen gamelan kawi Ai Kang Riki. jumponan wirahmat tari sagala ulah rek leuwih mata siksa kana diri mata nyiksa kana diri Mudun. Mudun. Senilayan gawe nikah geranya Ibu Eli Bonti Coba. tapi pika yang ling budi budi luhur nu utami siliasi Pak Haji Didi Sindang Sari Aya Pak Haji Didi. siliasi dajang sasama Ari Bapak Dodong Ciomas aya Aya apa? Aya. tempuas kana lalambutan abaranas anu bageus Mana abarna? ngagores lelemas hate saja binu kapihat nu maksa diri ngarojong geranya paku medme ngajungjung darajat seni Toba Aya Bapak Dana Wilanagara Samalia Aya. mudah-mudahan geranya mangacip kuningan janten bahan pangaweruh Ampun Palurah Pahing Wilanagara panglipura manata kiwura sangkan nyecep kana rasa geningan Bapak Lurah Wilanagara nu bageus sarana geus kapinganan Ai Kang Mantri Cangkul. Aca lamun mikir anu saestu Pak Budi Sindang Sari Coba. ngolah bari kuka inggis Aya Bapak Guru Aci lamun emu sok semua beki lila beki menit beki lila beki menit gedong dhuwur kali samung pagulingan ya sepi ting tri papatetan samya murag samya murag paling bing lan jeruk manis
Banglus lampahipun ieu Arya Bima Arjuna Semar Sapala Putra. Anu lumampah ngajugjug pasangrahan ran dua tangan maksad pada tatan-tatan nying harepan perang Bratayuda. Duh. Tacarios di marga sopana, marga jalan sopana alas pring gading ancala dina mangsa janari gede kasorot ku cahaya bulan aya nu cing gurilap kasorot cahaya bulan aya makhluk mangrupakeun naga ieu makhluk teh Kakasihna Arda Walika. Duh. Arya Arda Walika teh nuju ngilik-ngilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang Duh. Laras. dina hatena dendam margi ramana ieu Arda Walika aya nu maehan teu aya sanes nyaeta ku Arjuna panengahing Panawa anu mateni ramana ieu Arda Walika Kiwari Arda Walika paratos tatapa puasa. nyata nalungtik ngutik pangarti ngotek tak pangabisa supaya tiasa males pati kanyerianana ka Arjuna Apruk-aprukan ya Arda Walika. milarian Arjuna margi digamar dina pamenteuna dugikeun kana dedeganana Arjuna masih kena kabayang ku ieu Arda Walika. Mana si Arjuna nya? Kaciduhan papatong paeh wae. Duh. Laras. Puluhan tahun takeran winu aing tatapa puasa. Kagama beungeut na ku aing si Arjuna. Duh. Laras kulan. Dina mangsa tatapa puasa aing beungeut si Arjuna jeung dedegan si Arjuna teu lepas nyepeng deuleu aing. Duh. Sabab teu ngeunak bapak aing Aing dipayan ku si Arjuna baheula tuh.
lamun aing geus gede mah digabruk ku aing si Arjuna. Laras kula. Ngan kabeneran aing keur leutik keneh baheula anjeunna aing geus gede. Arjuna utang hati bayar pati, utang wirang dibayar wirang. Ayeuna waktuna. Can sudi rasaning ati aing lamun can malas ati keur ngaranna si Arjuna. Duh, sae kula. Sanajan si Arjuna aya di langit ping 7 disusul bae. Padenge suling yung hayang hee si aing. Laras kula. Kenah kieu kadengena. Kadenge suling jo lapar hayang nyatu aing. Aya piring namanya. Aya saung goreng. Namanya piring lah. Dijakeun kana boga hajat nogna 2 keur dalang magedung. Nah, tate. Hayang 2 wae nya je. Salah sok jadi tegana nu mata mula gagapan Apik. Jamu alas camune kuning wis lawas. Ketemu maning cepa budi sindang sari. Obat. Jamu alas palimanan wis lawas. Kulo kedan Aya Bapak Kiai Ayu. Aya. jati barang jati sawit wong negara di duit Mas Ustad Ayu jati barang jati sawit wong negara di duit Ampun Pak Haji Didi Sindang Sari. kembang biru kembang bidara kumelu bagian sangsara Pak Haji Didi Sindang Sari kembang biru kembang bidara kumelu bagian sangsara la 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 dudulele sumilang patile terus sumilang patile terus sumilang patile terus Obat. arep nyebrang ora bisa kepala kaline banjir Pak Haji Didi Sindang Sari arep nyawang ora bisa kepala ngatine jalin la 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 la. Aya Pauli Sukasari. Aya. Surabaya berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur Mas Ustad Ayub sing paling sayang suruh lupa tak kunyo lupa sebentar di waktu tidur la 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 dudu 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 lele Dudu. lele dudu dudu lele Pecel lele. dudu lele sumilang patile terus sumilang patile terus Obat. dudu benci sekarang cinta juga ada maunya cinta juga ada maunya
school pek aya guru Ikan bagus dipotong lima habis dipotong didendeng-dendeng yuma Orangnya bagus kayak Arjuna kantongnya kosong digembleng-gembleng la 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 mangwaspada nirakaton pada tumarangan mangwaspada nirakaton pada tumarangan ingkang sami ngalaga iya lawan beuki dieu beuki karasa nyungkelitna hate aing dah tangtos kula beuki karasa peurihna kabayang keneh bapak aing dina mangsa nglepaskeun nyawana ngabayangkeun kula ngaburilengna socana dipayahan ku si Arjuna Gusti nu agung tangtos nyeri atuh da lamun kongang mah aing harita geus gede digabrung si Arjuna ku aing diteureuy ku aing ngan aing na leutik keneh sok sieun aing digabrung aing sarua modar Kangjeng Rama mawaka tenang salira aya dina alam nirwana lamun kaula can naon teh can malas ati kanu ngaranna si Arjuna laras ayeuna wakula aing geus jebrok ilmu aing geus pepek pangarti kaula geus sugih ilmu geus luhur rasaan aing ngan apruk-aprukan ka mamana aing can pangih jeung beungeut si Arjuna dalamun pangih mah langsung dihakan ku aing si Arjuna diwara ya si Arjuna di mana duh naon ti kajauhan bakal ngabul gitu tuh kamulak gitu naon itu kamulak gitu naonnya dina mangsa carencang tihang gitu katinggali kok waduh ngebul gitu dah laras di kajauhan nih waduh naonnya nu ngadurukan mah tapi nu ngadurukan gitu deh yung kadenge ku aing uyah-uyahan naon nya aya nu hajat gitu penasaran aing naon deh teh buah-buah nu hajat aing nyaho lapar aing saung goreng dawan nu ngasongan ka aing saung goreng padahal mah pamiringankeun we saung goreng Rudi deui hari-hari eta panayagan ku hare-hare aing hayang nyatu hayang nyaho naon anu ngebuat aing kaya sanes nyata dipalik kiduleunana Yarda Walika antawis pihak Kurawa sareng pihak Panawa tina mangsa carencang tihang kadua belah pihak sami panama pakola dia bala tamtama anu sikep tamsir jada binitan rasa panah limpung anu duanana nemongkeun kateneung kaludeung awuh kumika cinta ka para pamimpina sewang-sewangan oge tawis mika cinta ka bangsa jeung ka nagarana
opati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa TPH Kurawa anu dipingpin ku Karna parantos nyiapkeun sedanten ulah dia balah tamtama atuh sami TPH Pandawa oge nya anu dipingpin ku Senopati Agung Arjuna parantos hempak berbayah sangat jugjug Tegal kuseta euyahan pating jorok kaayaanana tarompet parantos ditiup nawiskeun perang Bratayuda pada kawitan aladria tarompet ditiup Sinatri dan alaga
Kurawa heda Kurawa panengahing Pandawa Arjuna parantos aya dina kareta anu dikusiran nyata ku Prabu Batara Kresna mun dirahangan dika Yahi Raka Batara uningan salira kana kewajiban salaku Panglima Senopati laras Imalan nyata kanggo mentangkeun panah anu ngawitan Yai nawiskeun ieu perang Bratayuda teh kawitan sok mangga geura pentangkeun Yai Timalan Raka Batara Kakang Karna sanes kaula bade ngalawan kakalan nu jadi lanceuk nanging ieu kewajiban kaula salaku satria dina mangsa kaula ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara anu dipalar kasalamatan jeung kamerdekaan bangsa apunten Kang sanes kaula ngalawan kanu jadi lanceuk nanging ieu kewajiban kaula salaku satria geura pentangkeun panah teh Arjuna geus beurang ya kurang manten Arjuna mangga ieu panah ku kaula bakal dipentangkeun kawang-awang nawiskeun ieu perang Bratayuda dikawitkan geura samut panah ti kaula Kakang Karna mangga sami anu dikusiran ku mertuana nyata Prabu Salya bade nyamut panah ti Arjuna mantu gura pentangkeun itu si Arjuna geus mentangkeun panah nu ngawetan sae mangga Ramadewaji mangga Arjuna hutang pati berapa teh hutang urang teh bae urang panah maneh lagi samut ku kaula Panawa ieu Prabu Salya galecok dina manahna margi salaresna Masalya teh ari waruga namah di astinanya tang ngabantosan Kurawa nanging hate nama tetep di Panawa lah sebenarnya mah teu ridho aing ngajedog di dieu teh laras patoja iya jeung kahayang aingan baheula aing dipegat ku Kurawa sugan teh Panawa aing ngejangji ngabantuan pete ditipu pete Kurawa geuningan maning teu meunang jalir janji aing mangkaning incu aing aya di ditu aya di Panawa incu aing anak-anak aing nakula sadewa Gusti nu agung geura pentangkeun panah teh kara geura pentangkeun sae mangga awas iya
laparna karena ngeblesat kawan-kawan mangkaing bakal diadu nimulkeun gluduk ruruntuyan gledek rentetan bumi gonjang ganjing langit lap-lap katon lirmai sagandrung dipersaksi ku para sangat juata parlumanten bayar robaya perang Bratayuda dikawin pihak mana tina baju guys beda goblok beda atuh tina seragam geus beda kurang ajar bage jeung nanyakeun ti mana der eta sia mah kurang ajar siapa nawa bakal hancur ku aing sok sia emang na ngirek ka jedong ha saha maneh ngaran ngaran maneh ke sia terek perang atau rek nyen susi teh perang nanyakeun ngaran sia teh ya dengekeun bisi maneh paeh aing gampang jalabarkeunana ngaran aing Jumri wah iya goblok tentara ngaranna Jumri tentara mah alus atuh Peri Anton Suherman alus naon ieu Jumri babatur saya nyebut goreng aing ngaran maneh alus aing mah saha Uju ada alus Jumri goblok jeung Uju mah jeung saeutik di Uju mah modal dor setan sia kumaha lamun keuna sia manyaan ieu teh perang goblok jeung bobodohan teh ulah kitu-kitu teuing sia teh da bubur-budang bencan sia aing kurang ajar modal kene bedog na ulun nuhun bodog aing teh silenyap yeuh percaya tuh meunang ngasah 3 bulan teureun eureung aing ngasah bodog nepi ka beakna meuli we di anyar sok sia udang sia Uju maju moal doraka kitu aing mun bae dina perangnya hei hidup panah hidup
Tegas gitu tuh. kurang aja tuh Jadi pada lagi potong. Mun urang mah dijieun teh tenam. Busi nya. Allah Allah astagfirullahaladzim Naon? Kang Uju Ada? Allah Kang Uju innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kang Uju Ayo di dia aya namanya Uju Uju di dia mah cing panjang Yuswa cing ageng milik ya mah Uju di dia ya mah Uju Susanti ngaranna ge Kang Uju cing tenang di alam barjah Kang Uju mudah-mudahan cing tenang keun urusan pamajikan mah ku aing dikawin tenang insyaallah beunghar ku aing Uju ya Astagfirullahaladzim Soak ari. Dekau ningali getih aja rayah yang dahar Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi Nepi ka ukuroh tuor gitu eta bohong Gusti nu agung. Amit tah teu sudina jadi tentara teh tepok ieu aing teu hayang jadi tentara teh tepok ieu Pokieuna we ya. lamun tanggal 1 ka Karadaek yang jadi tentara walaupun gajian Gusti nu agung lainnya bangke jelema geus kieu mah geus eueuh hargaanna deui Laras Kang. hargaan keneh bangke teri di pasar lauk anu pangleutikna bisa dibeli bisa didahar jadi gorengan coba ayeuna aya jelema dagang daging jelema meureun teu birat mah sing horengnya jelema mah anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan ari jelema mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ke di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng ya Allah ya Rabbi tapi mararaneh mah geunah puguh mati di medan jurit perlaya di medan danalaga dewek macantang tuh Laras. bakal aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna Laras. jeung tibatan ayeuna nanti mati di medan jurit mah pan disebutna ge mati fisabilillah mati syahid jeung tibatan urang ayeuna paeh dina golodog batur alatan ngaheureuyan pamajikan batur amit-amit naudzubillah summa naudzubillah mati konyol nek kitu mah amit-amit jeung jararau Gusti nu agung ngabela nagara jeung bangsa nepi ka kieu lamun ngarti mah para pamimpin ayeuna kana perjuangan kolot baheula paeh poso kolot urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaselemetan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina tutunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadayana pikeun bajuang di alam merdeka ieu ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji Laras kula. kade barudak mora ayeuna nya ya Allah ya Rabbi kurang asupkeun kana kuburan masyarakat Sok akan bisi kulaleur. Tanagaan Akang. Dah. Gusur. Tarik. Tarik. Reret. Atuh. Wet eta geus eueuh nyawaan di tangan. cacak geus modar nyapaikeun sia teh Ya, komo keur kebrongna sia teh
we kopral uju dulu Eta kopral uju rek dikamanakeun Akang. Rek dikamanakeun kopral uju. saya Ya. mau orang asupkeun kana kotak Pikeun ka ijuna kenya. ih mana emang ngeunah kakara datang jeung ngeusan we aing marila keneh nya make bedog make naon aing mah teu Gaji gede. gitu deh ya Mohon. ngabela negara jeung bangsa teh paeh posonya nu mata kade para pamimpin ayeuna para legislatif anu geus puguh jadi ulah ngahianat kana perjuangan kolot baheula Mohon. kolot baheula mah ngabelaan negara jeung bangsa teh tanpa pamrih heeh hayang jadi pamimpin teh baheula mah dibui heula ku para penjajah keluar tina buian wah diagung-agung nepi ka jadi pejabat nepi ka jadi pemimpin Mohon. hari ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula geus jadi pejabat jadi dibui kaituna teh nah amit-amit ya Allah da rek teh kitu kumaha atuh da geus ruksak alam teh ayeuna teh geus ruksak moral-moral teh heeh